Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, para siswa kali sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarangan Bapak, Ibu, saderek, nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda anu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Alpukahna gawe bareng MGMPBS SMP MTS kalih Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinang tos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek tina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina raraga kagiatan diajar virtual ngaliwatan audio visual. Mugia Allah maparing kalancaran sareng hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Materi anu baris dipidangkeun dina dangget ayeuna ngeunaan mikaweruh struktur isi teks mandu acara. Sedengkeun indikatorna nyaeta ngeunaan mikaweruh struktur isi teks mandu acara. Aya pintonan video anu bade dipidangkeun mangga wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng sumping sadayana. Bapak miwah Ibu, hadirin sadaya hormatkeun simkuring. Langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu Maha Ghafur anu parantos ngalungsurkeun pirang-pirang rahmat sareng kakiatan ka urang sadaya. Dugi ka dina danget ieu urang tiasa patepung saur patarema basa dina wanci anu sakieu mustarina. Shalawat sinareng salam mugia teras ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Simkuring atas nami Panata Calagara ngahaturkeun sewu nuhun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluuhan ieu acara. Anapun ayeuna urang kempel ngariung dina ieu pajemuhan dina raraga paturai tindeung siswa-siswi kelas 8 anu parantos ngarengsekeun pancena nyuprih pangarti ngala pangabisa di ieu sakola. Hadirin anu sami linggih, supados ieu acara lumangsung kalian lungsur langsar sarta aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang kawitan kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sateu acan dugi kana acara pokok, simkuring seja ngadugikeun runtuyan acara naon-naon anu bade dipidangkeun dina ieu acara paturai tindeung nyaeta anu kahiji aya bubuka, kadua ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu panitia paturai tindeung, kaopat himne SMP anu bade dipidangkeun ku tim paduan suara, nu kalima pamapag ti pupuhu komite sakola, anu kagenep aya himne guru anu bade dipidangkeun ku wawakil ti kelas 8, katujuh pamapag ti Bapak Kepala Sakola sakantenan masrahkeun siswa ka komite sakola. Anu kadalapan upacara adat jajab miang kelas 8.
Kasalapan, papasrahan ijazah secara simbolik ka siswa kelas 8 anu jumlah penten rapotna panggedena. Kasapuluh, piagem pangajen ka 10 siswa anu nyangking prestasi dina widang akademik, olahraga, jeung kasenian. Ka-11 aya panutup atanapi sareng doa. Nu ka-12 aya pinton seni ti murid-murid kelas 7 jeung 8. Hadirin anu sami linggih, mangga urang kawitan wae ku ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade digalindengkeun ku saderek Dani Ramdhani kalawan sari tilawah saderek Kartika. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Dani sareng Kartika anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, mugia barokahna ngocor ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nincak acara salajengna nyaeta laporan pupuhu panitia paturai tineng. Sumangga kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD di haturan. Hatur sewun nuhun kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD anu parantos ngaduikeun laporanana. Salajengna sumangga urang sami-sami ngabandungan hariring himne SMP anu bade dipintonkeun ku tim paduan suara. Mangga dihaturana. Hatur nuhun ka tim paduan suara anu parantos ngaheulangkeun himne sakola urang. Estu matak nyerep kana ati sanubari, nodel mamaras rasa. Matak kelar, matak waas. Utamina kanggo akang-akang sareng teteh-teteh anu enjing pageto bade ngantunkeun ieu sakola. Bapa miwah ibu hormateun simkuring. Acara salajengna nyaeta pamapag ti pupuhu komite sakola. Kakersana Bapak Mukmin Syafaat, mangga dihaturana. Hatur nuhun ka pupuhu komite sakola kersana Bapak Mukmin Syafaat anu parantos ngadugikeun pamapagna. Salajengna mangga urang ngabandungan deui hariring nyaeta himne guru anu bade dipidangkeun ku wakil ti kelas 8. Mangga dihaturana. Jasa guru anu teu kaukur ku jerona laut, anu kanyaahna mapakan legana dunya. Taya pamrih dina ngatik murid-muridna, ikhlas temandang pamulang tarima. Hatur nuhun Bapa sareng Ibu guru anu parantos ngatik ngadidik simkuring sadaya. Mugia segala amal kasayan Bapa sareng Ibu guru kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami linggih, acara salajengna nyaeta pamapag ti Bapak Kepala Sakola sumangga kersana Bapak Ganda Wikarta MPD di haturana. Hatur sewun nuhun kakersana Bapak Kepala Sekolah anu parantos ngadugikeun pamapagna. Mugi-mugi wae sagala piwejang anjeunna janten bekal kanggo urang sadaya dina ngalakonan hirup pikeun ngahontal cita-cita. Hadirin sadaya hormateun simkuring. Cunduk kana acara pokok nyaeta
prosesi jajab miang kelas 8 anu bade dipagelarkeun dina wangun upacara adat di kelas 7 sareng kelas 8 nyanggakeun widanganan. Hadirin anu samilinggi, alhamdulillah upacara adat jajab miang kelas 8 parantos lekasa. Wilujeng akang teteh parantos lulus sarta kenging ijazah di ieu sakola. Nyiring bingah kasadayana, wilujeng angkat, wilujeng raskeun ka sakola anu langkung luhur, wilujeng ngahontal cita-cita. Mugia sadayana anu dicita-citakeun ku akang sareng teteh tiasa kahontal. Amin. Salajengna kersana Bapak Kepala Sakola dihaturanan kanggo maparinkeun ijazah secara simbolik ka wakil siswa kelas 8 anu parantos janten pinunjul ka hiji ngahontal prestasi peunteun rapot pangageungna di antara sadaya lulusan. Mangga dihaturana. Hadirin murid-murid di sakola urang parantos ngahontal rupi-rupi prestasi dina bidang akademik, olahraga, sareng kasenian. Di antawisna dihontal ku murid-murid kelas 8 boh nuju kelas 7 atanapi 8 boh nuju di kelas 8. Kukituna sakola maparin piagem ka 10 urang murid kelas 8 anu ayeuna lulus anu parantos ngahontal prestasi. Kanggo ka murid-murid anu disebatan namina mugi langsung kapayun dina widang akademik. Ana Kristiana, Andika Pratama, Soleh Kurniawan. Dina widang olahraga, Sendika Prayoga, Ridwan Gunawan, Lucy Lisnaningsi, Wiwit Pratiwi. Dina widang kasenian, Dimas Patria, Rizky Nugraha, Yuris Prasetya. Salajengna kanggo pangersa Bapak Kepala Sakola mangga dihaturanan kapayun kanggo nyanggakeun piagem. Hatur sewu nuhun tangtos urang sadaya ngiring bingah sareng reueus ka murid-murid anu parantos nampi piagem pangajen. Mugi-mugi eta prestasi janten contoh kanggo adik-adik kelasna ngangkat ngaran jeung wibawa sakola. Amin. Mangga sadayana lalinggih deui. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse kapidangkeun kanggo tawis syukur ka Gusti anu Maha Suci. Mangga ieu acara urang pungkas bae ku ngadua anu bade dijejeran ku Ustad Akhyar Ruhimat. Mangga Pak Ustad dihaturana. Bapak miwah Ibu kali hadirin sadaya anu sambilinggi. Acara paturai tineng parantos rengse. Kanggo ngareuah-reuahna ieu acara bade dipungkas ku pidangan rupi-rupi kasenian. Ieu acara hiburan bade dijeran ku saderek Pandu Maulana sareng Eis Yuliani, MC favorit urang sadaya. Mangga saderek Pandu sareng Eis dihaturanan. Hadirin mugi keprok. Hadirin rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ari pancen mandu acara teh aya opat. Kahiji pasti nage muka acara jeung nutup acara. Kaduana nepikeun maksud jeung tujuan acara. Anu katilu nepikeun susunan acara. Anu kaopat ngatur sakabeh acara. Mandu acara teh aya sabaraha istilah, diantarana anu disebut panata acara, anu disebut pembawa acara, atanapi pangjejer acara. Anu langkung keren nyaeta disebut oge host. Sedangkan runtuyan acara aya opat. Kahiji bubuka, kadua pangbagea atanapi pangjajak, katilu acara pokok, kaopat mah doa atanapi tutup. Sedangkan ayat contoh runtuyan acara ieu mah dina acara tepang sono. Kahiji nyaeta bubuka, kaduana ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an atanapi dilajengkeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi. Katilu mah nyaeta kedal pamapag ti pupuhu panata calagara. Anu kaopat biasana sok rampak sekar. Kalima biantara pangbagea ti bapak pupuhu sakola. Kagenep biantara pangbagea ti pupuhu OSIS SMP. Anu katujuh biantara pangbagea ti wawakil alumni. Kadalapan bewara forum alumni. Kasalapan doa kalayan ditutup ku panutup. Saat acana ibu mungkas acara aya pancen anu kedah dipidamel ku hideuk. Di antawisna nyaeta kahiji salian tingatur acara naon wae pancen pangjejer acara teh. Kadua sebutkeun runtuyan acara anu ilahar dina hiji kagiatan. Pancen anu katilu nyaeta pek tulis deui ku hideuk bubuka sareng panutup mandu acara dina video anu tos diregapkeun ku hideuk. Sakieu wae anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan hideuk tiasa nyangkem kana modul anu tos didugikeun. Mung sakitu wae hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya enggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.